Menang komentar tina teteh netizen teh itu cenah lamun bikin konten saha nu midiokeunana. Tergantung situasi, lamun aya nu disitah mah sok minta bantuan. Halo baraya, kembali deui di kegiatan urang sapopoe. Seperti biasa pagawean pedagang donat mah kieu bae unggal poe ngeun ngopenan donat bae. Oke sayangku cintaku di dieu ku urang dek dijawab aya nu nanya teh cenah eta lamun teteh nyieun konten saha cenah eta nu midiokeunana. Oke jadi lamun nyieun konten di imah mah sok sorangan bae teu aya nu mang midiokeun, tapi lamun nyieun konten keur di luar atau keur urang lempang seperti COD-an donat sok aya nu mang midiokeun. Bisa diperhatikeun heut bage sakedeung deui ge ieu si Jarti hudang nangtung eta cirina nek ngahadekeun kamera. Lah eta caritana mindahkeun posisi kamera supaya posisi video nah henteu panjang teuing atau monoton teuing. Pokona mah ulah kebel-kebel durasina nya, urang balikeun ke kanan ke kiri kitu jeung kitu bae supaya penonton anu neuleuna henteu bosen. Pokona mah jadi konten kreator mah penuh perjuangan, penuh pengorbanan lah. Geus nangtung deui bae eta nek ngahadekeun kamera cirina. Pokona mah bolak-balik sorangan bae ngaranna ge nyieun konten sorangan nya maklum teu aya nu mang midiokeun. Begitulah konten kreator sesungguhna, pokona mah beuh penuh perjuangan luar biasa di balik konten ieu. Rela bolak-balik ngambil HP atau ngahadekeun kamera. Sabenerna mah pas suami ge aya di sabelah urang, cuman berhubung keur noping donat jadi manehna teu kaurun, jadi urang nu hudang sorangan. Bisa diperhatikeun sekali deui itu lah eta si Jarti hudang eta nangtung carita ngahadekeun kamera. Oke cintaku sayangku sampai dia paham kan, semoga pahamnya nuku urang dimaksud eta. Pokona mah jadi konten kreator Masya Allah penuh perjuangan. Jadi buat teman-teman kreator dimanapun berada nu nek iluan ngonten cenah alasan teh Jarti kami mah teu bisa cenah ngonten jatuh aya nu mangamerakeun. Jawabanna sayangku cintaku urang ge nanan ge serba sorangan. Lanjut pokona mah seperti itu, semoga paham. Oke menurutku pertanyaan si teteh tadi ku urang geus dijawab. Lanjut terus urang nek noping donat. Pokona mah ieu urang kudu nganggeuskeun pagawean sampai anggeus. Masya Allah. Sabari nyaritakeun tentang perjuangan urang teu karasa deui noping donat na sakedeung deui ge anggeus. Lanjut terus sisa donat tinggal 3 biji hayu urang anggeuskeun. Pokona mah geber Jarti geber. Aduh sugan teh geus anggeus ieu nya ngasup-ngasupkeun donat ka jero kotak horeng aya keneh tas sawadah deui nu teu can kaasupkeun. Lanjut terus pokona mah Jarti pagawean mah anggeuskeun ulah ditunda-tunda. Lainna naon ieu waktu geus beurang bisi poek mantare, lamun hujan mah sok ripuh nganterkeun age di jalan. Lanjut terus donatna tinggal saeutik deui. Pokona mah alhamdulillah noping donat ngemas donat pe ieu anggeus tinggal dikirim kana pemilikna. Lanjut terus kuari tinggal pas suami anu ngawadahan donat kana plastik. Pokona mah anu ngemas-ngemas donat mah tugas pak suami. Alhamdulillah donat siap dikirim ke pemiliknya. Semoga